Mah, Ya, teteh rek ngomong jujur ke emak. nadek ngomong naon gitu. Akhir-akhir ayeuna teteh teh ngarasa sieun lamun cicing di imah. Nasieun ku naon? Sieun salah mah. Lamun bunta bantu ngarasa kurang bener. Lamun cicing sieun dianggapna teu paduli. Mama teu pernah niat nyieun teteh ngarasa sieun. Apa teteh ge mah? Matakan ngomong ayeuna ge meh teh dipendam ku sorangan. Nya matak amun ngarasa aya nu teu genah ngomongkeun ka emah. Nya mah kadang lamun emah ngomong naon teh sok kapikiran. Sok sieun emah can bisa narima teteh. Jujurnya teh emah oge masih keneh diajar. Diajar. Heueuh sia teh baheula mah sagala jeung emah, nanaon jeung emah. Ngan ayeuna mah geus beda deui, da geus boga keluarga sorangan. Sakapeung mah teh sok ngarasa kaleungitan. Teteh teu pernah ningali nepi ka lebah dinya mah. Heueuh, berarti lain emah teu nyaah ka teteh. Ngan dina cara ngomong emah mah sakapeung sok rada tarik. Hampura teteh nya mah, namun salila ieu teteh sok kumawani ka emah. Teu naon teh. Ngan ti mimiti ayeuna urang kudu saling terbuka. Nya mah ngan teteh mah yang dianggap anak sorangan ku emah. Nya lamun kitu, di semet ayeuna mah ulah nganggap diri sorangan batur. Da teteh teh geus jadi keluarga emah. Nuhun nya mah. Sok hancur dikit.